Ah, mending niis di dia ya. Ngabaheuhai. Oh, ngabaheuhai lah. Panas poe rek lalaku teu purun. Arek ngedikan sawah kagaringan. Urusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten. Mangga. Sampurasun. Rampes. Segala ditajong lah kawan budak rusak. Lain mana segala riba pisan dina babancik terorodaan segala. Rodaan udah masuk ke yang ieu. Ceng. Tumpang kaki. Mun kaya disalagadarkeun ka dieu. Sudah jama senang mah tuh kumaha be. Tas latihan, Kang. Latihan. Tingali. Tas latihan. Latihan silat. Kapan ke pembukaan rek aya Argentina ka Indonesia? Abi nu mapagna. Oh. Argentina si Messi, Lionel Messi. Arek usia 20. Pada kayak pertandingan. Di Argentina ka dieu pan. Latihan resmi. Tanggal sabaraha sih Kang hari teh? Engke teh. Urang apa teh? 16 ting 18. 16. Tas latihan upacara adatna pemapagan gitu ku sorangan Kang lah. Kabeh. Sorangan diborong. Waduh atuh ngagendang ngagoong sorangan. Henteu make kenang. Teu make goong. Atuh naon bae? Urang we wungkul sorangan pak deroleng gitu. Bieu teh tas di Mapag. tas di itu stadion bieu teh. Tas latihan. Ayo sorobat sorangan di lapangan. Wah, bener percaya urang mah. Atuh. Percaya lah. Atuh Kang, gayanya. Urang ya kamari tas ngalatih. Ngelatih silat. Lain urang mah ngalatih. Kumpu. Lain urang mah. Taekwondo. Lain. Ngelatih naon? Nah, urang mah da aja mah tada capek-capek urang mah. Paling cukup ku kesang wungkul. Ngelatih naon? Ngelatih hayam. Supaya alus jebredanana gitu. Betul. Supaya alus diaduna maksudnya amih menang. Nah, betul eta mah da urusanana beda deui. Amih alus abarna gitu maksud teh ngalatihna. Lain urang mah da nu kitu malah. Ngalatih diurut heula gitu kumaha. Atuh diurut meureunna kalah ka nyareureun. Ngalatih hayam kumaha maksudna? Ngarungan teh hayam di karungan, ngalatih hayam di ngala jang gemuk. Ai suka teh ngalatih amih alus diaduna ngalatih hayam. Palingan akang bau ti kotok atuh. Awak teh bau ti kotok akang teh. Urang. Aku bau ti kotok nu bau urang. Kang. Kumaha teh ayeuna kahirupannya nah. Dah, teuing urang mah kamari ya urang mah tas di kota. Buburuh kalah ka. Rugi jeung rugi bae. Dah, keun wae da ari buburuh mah pasangan aya rugi, aya hasil, aya rugi gitu kan. Kan orang perlu disyukuri. Nah, dari pangeran mah geus mastikeun sakieu-sakieu teh gitu. Geus dipincukan eta masing-masing. Geus dipincukan, geus di masing-masing. Kuku teh juga kekeongeun atuh. Mana? Bau euy. Lain kekeongeun ieu teh. Lain kekeongeun ieu. Nah tuh. Keong nyaan apelna kuku. Ku kamari balik di kota urang teh euy. Terus kumaha? Urang puyeng mikiranana ieu. Urang teh naik bus Budiman. Tilu Parapat. Jurusan Pangandaran. Di Tasik. Di Tasik urang teh lila diukna mobil teh can mangkat-mangkat cek urang teh. Gitu. Terus kumaha? Terus aya tulunya terekel nu naik opatan. Geuning aya keur modal ka Pangandaran opatan. Naik opatan. Gameureunnan geus beak waktu ngetem meureun. Beureun mobil teh ini. Di Tasik teh. Cup ka terminal Ciamis. Terekel tiluan. Tah geus tujuan euy. Geus jadi sabaraha? 4 jeung 3 7. 7. Tah, liwat ka Bojong, turun 2. Turun 2 di Bojong teh. Kali 5 meureun. Tinggal 5. Uy ka Banjar sup ka terminal Banjar. Ngetem sakedeung supir teh. Supir teh.
Dan naik we limaan. Naik 10 lima sage 10 nya Kang. 10 5 jeung 5 10. 10 urang. Heeh. Tah goloyong we. Nepi ka Pangandaran. Cik eta umur supir sabaraha taun? Akang jiga nu rek nyieun piributeun akang mangadongeng teh urang teh. Ya silaturahmi teh ka dieu teh rek nyieun kahadean. Lain nyangan piributeun, cum lain urang mah ieu mah nanyakeun. Heeh. Nanyakeun pan ngetem di Ciamis naik opatan. Di Tasik. Heeh, di Tasik. Di Bojong naik sabaraha? Heeh. 7 turun 2. Tinggal 5. Di Banjar naik 5. Jadi 10 penumpang teh. Heeh. Ya ke Pangandaran langsung turun di Pangandaran. Cing umur supir sabaraha taun pamana nya kesetek kitu Ai akang atuh udah pahiya. Apa pahia naon? Pahiya. Betul pahia. Nu diuruskeun mah penumpang ya kalangan nanyakeun umur supir. Ya penumpang mah sabodo teh rek turun rek balik ka ditu kieu urang mah teh nguruskeun penumpang. Atuh lamun kitu mah urang ge apa umur supir kitu mah? Urang nanya ka saha umur supir sabaraha taun? 42. Ah lain. Salah henteu. 30 genep atuh. Henteu. Lain. Umur supir mah. Ada urang bingung mikiranna. 44 atuh umur supirna. Lain. Atuh sugan peda geus aki-aki, atuh sugan genep puluhan. Lain. Urang teu apa, akang ge pasti da moal apa? Ah betul urang mah apa? Lah sok nyanyahoanan urang ge teu apa da urang mah ngingetkeun garang ge. Urang mah nu diingetanana penumpang. Apa urang mah? Supirna da budak ngora keneh. Sabaraha taun? Supirna? Heeh. 27 tahun. Ai pangnya 27 tahun. Atuh meureun da dulu urang supirna urang mah nyaho umurna. Sok model nanya. Udah sok aja bang cum, udah sok nangan macam-macam urang mah nanyakeun teh. Gitu urang mah. Udah sok nangan piributeun. Teu wani maneh ka urang? Hah? Teu wani. Nah, teu wani dening apa? Poe lanang. Gitu eta mah. Urang mah da hirup dengan umur-umur ngasakieu-kieu. Ieu naon ieu Kang? Lah. Tedek we ka jero ditelag eueuh. Aya bae. Keur urang atuh nya? Keur urang? Montong. Erek diala lamun dibikeun. Ya lamun dibikeun rek diala. Moal. Dibikeun ieu. Tah suara adzan. Berarti asarnya. Heeh. Nah. Geura eling geura ibadah. Arek mulang ayeuna. Eling ayeuna teh urang teh. Akang rek ka masjid meureun akang nya geus di masjid meureun tahlilannya. Ya teh dunia teh geus beuki cuet. Bencana di mana-mana. Ayeuna teh malahan mah ayeuna matahari ge geus di Tasik. Areng heng kudu. Matahari teh geus di Tasik. Wah, nah anu geus di Tasik kumaha? Geus di Tasik matahari anu mah. Atuh panas meureun. Abatan teh tiis. Nah, pang itu kumaha? Da aya ASEAN sagala. Matahari naon maksudna? Toko. Oh. Gitu ya temannya Kang nya. Iya. Geus burit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang itu cicing bae. Hoream indit. Hah? Hoream indit. Geus atuh urang nu rek indit mah. Ari kira-kira eta mah. Ya. Urang mereka mangkat. Iya, siap. Halo teman-teman, beli kaos Acu Muda Channel untuk mendukung Acu Muda Channel tetap eksis dalam YouTube dan menghibur teman-teman semua. Oke, yuk jangan lupa order untuk kaos Acu Muda Channelnya, bahan dari Cartoon Combat 30S. Silahkan dipesan ya teman-teman. Terima kasih.